aya carita pamajikan nitah ka salakina. Cek pamajikanna teh, Kang, nitip seusehaneun nya, abi rek ka pasar heula. Misaha naon nyi? Cek salakina teh, pangisahakeun baju asupkeun we kana mesin cuci cenah kitu. Oh heueuh, baju hungkul lain cenah. Ya Kang, baju hungkul. Ini atuh pamajikan teh ka pasar. Salakina ge langsung mangkat teh nyeseu baju. Singkat carita, datang pamajikanna ti pasar. Langsung ka salakina teh ngomong, "Kang, baju teh tos diseusehan." "Tos nyi," cenah. "Tempo atuh." "Geus nuhun atuh." Ini pamajikanna teh meureun mastikeun baju diseuseun cana ku salaki. Teu kungsi lila ngajorok eta mah pamajikanna. "Akang," cenah kitu. Ruas mun salakina teh sabari nyamperkeun. "Aya naon, Neng?" "Naon ieu teh cenah diseusehan? Ah ieu naon?" cenah. "Eta mah calana," cenah kitu. "Pan tadi nitana ge baju hungkul," cenah. Aduh ampun. Teu ngarjieun mun menjadi salakina nya. "Ari Akang," cenah kitu. "Terus engke lamun make teh baju hungkul tong make calana." "Nya sok we atuh pake baju hungkul ari eueuh ka era mah," cenah kitu. Aduh ampun. Cida ieu mah nya kebayang pasti ya gede ieu mah ya. Aduh.